Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Ab'adus sholati ari pirang-pirang sunnat ab'adna sholat. Sab'atun eta aya 7. At-tasahhudu tegesna hiji tasahud al-awwalu anu mimiti, wa qu'uduhu jeung kadua diuk dina itu tasahud awal, wa sholatu jeung katilu maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pihi dina itu tasahud awal, wassalatu jeung kaopat maca sholawat alal ali ka kulawargina Kanjeng Nabi fit tasahudi dina tasahud al akhiri anu akhir, wal kunutu jeung kalima kunut, wa qiyamuhu jeung kagenep nangtung dina itu kunut, wassalatu jeung katujuh maca sholawat, wassalamu jeung maca salam ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi jeung ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi jeung ka para sahabatna Kanjeng Nabi pihi dina itu tasahud akhir. Wallahu a'lam bishawab.